Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Yunai Maharani ti kelas 10 ELP 2. Bade ngabacakeun sajak anu judulna Tukeran Ieu Sajak. Tukeran ieu sajak ku salambar simbut atawa samak saheulai. Heug rungkupkeun ka barudak nu teu kaburu heuai. Patinggal lepak dina trotoar. Tukeran ieu sajak ku beas wuluh atawa heuncak. Heug sedekahkeun kanu haropak. Anu marangkuk di saung atawa di kolong sasak. Tukeran ieu sajak ku sababaraha siki pelor. Heug tembakeun ka geunggerong koruptor manipulator. Sina enya kalojor. Tukeran ieu sajak ku bebeutian tina kalbu anu ridho. Keur nyebok Tukeran ieu sajak ku bebeutian tina kalbu anu ridho. Keur nyebor anu balangsak. Mun teu kitu sasaak.